billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu'inal mud'a alaih lan yantah nganyatakeun ya mud'i ing mud'a alaih. Falau golama kalamun ngucap ya mud'i ngucap ing lafal qatalahu ahaduhu matainihu ing maqtul sopoh salah sawijine nas la yahlufuhumul qawdi fil asahi maka orang nyumpah sopoh panghulu ing dalam mungguh kaul asoh wa yajriyani lan lumaku ya karone mudda'i lan mudda'a alaih fi da'wa gosobin ing dalam da'wa gosob wa sarikotin lan nyolong wa itlafin lan ngarusak harta wa nama tusma'u la nanging pastine den rungu ya dawamin mukallafin multazimin ala mislihi saking kang mukallaf kang nerima tetep ingatase misile ya mukallaf ala mislihi ingatase misile ala mislihi ingatase misile ya mukallaf walau ala mislihi ingatase misile mukallaf atawa ingatase misli mudda'i sami walau ida'ana namun ngaku ya mukallafin firadahu ing narimang ijene mukallaf bil qatli kalawan mataini sumada'a ala akhara kari-kari ngaku ya mukallaf ing atase wong kang one lam tusma isaniatu maka ora den rungu opo kang kapindo aw amdan atawa maha-maha wa wasafahu bi ghairihi lan nyipatan ya mukallaf ing akhar bi ghairihi kalawan dia amdan lam yabtul aslu dawa fil azhari maka ora batal apa asale dawa ing dalam mungguh kaul azhar. Yang mau pertanyaan bagaimana hukumnya mengikuti program BPJS Kesehatan di mana setiap bulan dipungut iuran dengan tujuan di saat sakit berat, sakit bebas biaya rumah sakit, dan bagaimana bagi karyawan yang diikut sertakan dan dibayarkan oleh pihak perusahaan. Menurut agama mata bagus sebab melibatkan keseluruhan. Mungkin nu bersangkutan muriang maderes, nu teu muriang paeh ngadadak atawa sehat bae. Kecuali nyana menta diimpus bae sanajan sehat. Sayang uang saya udah masuk, impus aja. Jadi nurutkan cek agama sesuatu nu teu jelas ulah. Cuman netakan geus jadi program pemerintah, ya tinggal nahanan siksa bae di akhirat. Kesejahteraan lain kudu kos itu di pemerintah ambalaya duit mun kula nu jadi presiden teu kudu dipungutan.
pokoknya numuriang nutemuriang masuk rumah sakit presiden ku adil-adilna kos gitu aja. Jadi kos gitu keayaan aja jadi panjang lamun dicaritakeun ieu keur carita atuh sepihak untung sepihak rugi. Kedua, bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan di bidang perhotelan? Apakah halal rezeki yang kita dapat untuk menafkahi anak dan istri? Mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Ieu mah urusana tafsir. Hotel eta kan diperuntukkan untuk tidur, anu kasasar, jelema anu kapetingan, nu teu boga imah. Tapi nu asup hotel mah biasana nu loba imahna. Nu jelas mah jang istirahat. Selama memang nyana istirahat murni, masalah. Masalah malah bawa keganjaran nyana itu lantaran nulungan sanajan bari jeung mayarkan bunga urang ka Jawa Tengah DKS di imah batur besi pajar garong di masjid jang masjid mah lain jang paranti HS jang salat di warteg atuh. Nah iya mah mesti niangan motel, hotel, nah otomatis niangan urang aya bunga kan urang. Selama memang ditunya digunakan untuk tidur mutlak, oh masalah. Kecuali aya muatan-muatan lain. Urang datang gadinya aju neangan simbut hirup. Iya. Malah di hotel dan sorangan menyediakan selimut hidup. Sepengalaman kura waktu kula jadi bos gitu dah. Masya Allah, nah etalah. Jadi tamu kabehan. Gitu kene anu mawasi mbak datang kadinya. Nah eta geus sarua bae. Jadi hotel-hotel anu diperuntukkan jang tidur mutlak mah jarang. Komo di Jakarta mah mun kudu dibejakeun mah geus muringkak bulu luhur handap. Mentak daripada muringkak bulu luhur handap geus teu kudu dicaritakeun kos kitulah hotel. Aya tingkatan-tingkatan tertentu itu dipergunakeun jang maksiat. Juku ari mah menyerang ka dieu ka Tangerang. Tarolah Tangerang kota mah geus jelas teu kudu dibejakeun ngaran-ngaranna. Wari ka dia ka Jati terus ka ditu cenah nelayan mah kiai teh mah jem restoran jeung hes teh podol sero emang aing teu nyaho pugu WTS na datang ka aing minta doana supaya laku sararia jasa nda ngomong naon ya na jajana daratan ka aing atuh kugula ditanya berapa semalam Mbak maksudnya mau coba-cobalah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Nu jelas seperti eta geus sababaraha urang nu datang ka kula anu tatadina pasaran sewana kenceng kemudian ku hari kendor aju kula ngadoakeun tante tu rahasia aing teh mah mun merena gede atuh didoakeun bareng ka neraka na burung aing ka ditu kula ngadoakeun ya Allah ya Rabbi ieu jelema
anuka tutup mata hatena datang ka dieu kalayan maksud anu Gusti parantos uning nyangakeun sadaya-daya Gusti asal tina cai diciptakeunana abdi mere cai Gusti mudah-mudahan ku cai ieu jaaya salah sahiji unsur dirina cai sugan bae cai kapanggih ku cai abdi ngadoakeun mudah-mudahan mata hatena terbuka jaaya kene usaha salianti jualan apem ge Gusti cak Gusti ulah apemna tuh disebut itu dar watak sabodo geus diserahkeun ka Gusti Allah aya tapi teh juaya nu sabaraha bulan datang deui ceurik ya Allah ya Kiai cenah abdi ayeuna bade uwih bae ka mana uwihna ka lembur abdi kunaon lah ceknya nanti bade ngawarung bae di ditu ceknya nanti modal geus aya ayeuna mah tobat abdi ceknya nanti boga anak jadi itu bade diurusan ku abdi hiji nu urang lembur urang ge emang aing teu nyaho urang lembur urang ye sekitar kecamatan Curug kecamatan Cikupa mantak pangheulana disunamikeun ge eta bakalna Cikupa mata bebeja urang Cikupa dah sekitar kecamatan Cikupa aya anu kecamatan Curug eta modelna kecamatan Pasar Kebis masya Allah karingan udah ratang ka dituna urang Pasar Kemis Gusti Allah gula jauh urang Pasar Kemis teh nu sok nelayan teh nya lillahi taala lain lalagan geus mun pake geus lillahi taala geus bohara tah tinggal Allahu akbar bae pan nyahona ti mana nyanana bebeja siapa yang suka yang jadi langganan Mbak ada orang Pasar Kemis juga cenah Kiai siapa celepuk gue ngomong jisia kada aya we geus lah nyaho oh sababaraha urang sebagian pejabat aya kukula ditaliti kula kan pernah jadi intel baheula jadi diteliti kukula dengan cara kula tuh lain kieu ngobrol atuh nya lagi ngonaekeun kieu mah weh eta mah rahasia ngomong-ngomong aya sababaraha pejabat masya Allah deuk kumaha negara beres lurah ya ulah diomongkeun lurah terus nyedak bakal naga ditu terus perhotelan dikir cerita perhotelan terus aya sabara aya 2 hotel nu deuk dibangun bari nah eta tanggung jawab MUI nu dihareup antara izin mengizinkan dan tidak tergantung MUI-na tanda tangan jadi aya nunggus duk mere duit ke kula keur bulan puasa supaya kula mengizinkan salah satu hotel kepada lebih bejakeun lah daerah ditu masih kampung kula dibawakeun duit mah tadi dicokot mama aja butuh panjang lebaran haju kula embung tanda tanganna tapi duitna deuk dicokot bae atuh cakna pinter kodek kos gitu embung aing ge kula ge itu bawa deui ku sia duit malah masugian aing jeung sia emang aing butuh gitu ka sia teu hayang aing kajenting teu dahar aing mah tatangga aing maksudna aing mah kajen dahar ge nah kos gitulah ya berat tanggung jawab dangke ya MUI teh mantak alhamdulillah hadena ge MUI-na kiai di urang teh antak banyak kiai tanda tangan hotel teu mungkin kan aju lamun MUI-na tanda tangan atuh berarti kiai-na laas sama kos itu diganti ku urang ulah kiai kuduna jawara gitulah eta gagarak melentis sababaraha encan lamun ka dieu terus jadi pembangunan
Geste disangsikan deui perhotelan jeung persarana ibadatan di luar Islam. Muilah nu bakal tanda tangan di dinya. Masyaallah. Ieu mah urang keur nyaritakeun tentang mudai jeung mudaleh. Sakumaha nu dijelaskan ku Kangjeng Nabi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal mudda'i illa fil qasamah. Al-bayyinatu ari sumpah 'alal mudda'i, al-bayyinatu ari saksi 'alal mudda'i. Seseorang mengaku mesti aya dalil jang muatan pengakuanana. Saksi bayyinah. Wal yamin 'alal mud'aleh, sumpah jang mud'aleh nu didakwana. Illa fil qasamah, kecuali dina urusan qasamah ke persumpahan. Ieu mah urang keur nyaritakeun tentang jinayat. Berarti hubunganana jeung perusakan-perusakan tentang jiwa, tentang anggota. Maka isyaratkeun syaratna tentang dakwaan pembunuhan teh aya genep. Nomor kahiji antakuna malumatan, kudu maklum kaayaan nu didakwana kudu maklum. Bi ayu fasila ma yad'ihi, secara kudu dirinci naon nu diakuna. Zaid boga bapa ngaranna Khalid, kemudian terbunuh, dicarilah pembunuhna. Cari, kuari kacium ku polisi pembunuhna adalah Ki Bakar. Angkat Ki Bakar teh. Kemudian diinterogasi Ki Bakar teh, ajukan ke meja hijau. Ta eta teh teu meunang langsung diponis bahwa pembunuh Khalid ialah Bakar. Kecuali kudu aya kekuatan-kekuatan, terutama kudu aya barang buktina. Aya saksi, ialah al-bayyinah lil mudda'i. Nyana kudu ngarinci, ngajelaskan setelah memang benar Ki Bakar adalah pelaku pembunuh terhadap Khalid. Didinya kudu ngajelaskan nyana meme diponis yufassilu bi ayyu fasila ma yad'i. Motif pembunuhanana apakah ia terencana atau tidak, sengaja atau kesalahan, atau motifna mirip-mirip sengaja, syibih amdin. Nah, Ki Bakar setelah diinterogasi bahwa nyana benar adalah sebagai pembunuhna, ieu ulah waka dipolis kudu ngajelaskeun motif pembunuhanana. Apakah sengaja atau memang kesalahan, atau memang ieu syibih amdin, mirip-mirip kesengajaan. Lantaran kebeda kan hukumna antara sengaja jeung kesalahan atau syibih amdin. Nah eta Ki Bakar mesti ngajelaskeun syarat pertama. Kemenang main hukum sendiri. Lantaran hukuman nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala diatur sedemikian rupa, rapih atuh lamun di negara make aturan-aturan hukum Al-Qur'anul Karim. Syarat nomor
kaduan takunamul zamatan dakwanana kudung geus ditetepkeun geus palatus mau dakwah hibati sain teu bisa didenge jelema ngadakwah misalna dibere sesuatu tanpa aya dalil tanpa aya kekuatan argumentasi. Zaid misal urusan hibah Zaid dibere mobil ku Ki Khalid kemudian mobil tersebut diaku ku Ki Bakar ta eta Ki Zaid ngaku bahwa mobil anu aya di Ki Bakar eta adalah mobil anu geus dibikeun ka kaula cek Ki Zaid teh aku Ki Khalid ta eta mengaku bahwa Zaid telah diberi mobil oleh Ki Khalid sedangkan mobilna aya di Ki Bakar. Nah eta ge perlu argumen-argumen dalil-dalil. Lamun langsung ditanggapi bae waktu pada ngararaku bae kabeh. Ki Zaid ngaku sebidang tanah sedangkan tanahna dikuasai ku Ki Bakar nu nyekelna. Da eta mengaku tanah tersebut hanya menanti mana pamere ti Ki Khalid. Ta eta teu bisa didenge langsung pengakuanana kecuali kudu jelas tentang pemberianana. Ulah pernah dibere saha saksina mun aya ajukeun sanggeusna saksi komo kuarima mana surat-suratna surat hibah dan lain sebagainya. Lamun itu boga surat nah ieu adu kekuatan mana nu leuwih kuat teu bisa langsung ditanggapi ku haki. Katilu wasaliswa ayeuna ye nomor katilu wa ainal mudale nomor katilu si mudai teh kudu nganyatakeun dina dakwaanana al mudale kanu didakwana Zaid boga bapa ngaran Khalid terbunuh. Ternyata begitu diteliti pembunuhna teh ieu adalah mengarah ka Ki Bakar. Lah ieu Ki Zaid teh kudu ngajelaskeun dina mengaku pembunuh terhadap bapana nu ngaran Khalid mengarah ka Ki Bakar kudu ngajelaskeun bahwa Ki Bakar adalah sebagai pembunuhna. Tentuna kudu aya tanda-tanda. Kudu jelaskeun tanda-tanda pelaku pembunuhan tersebut. Numantak setelah lapor langsung tewak ku polisi. Setelah ditewak integrasi langsung kudu ngajelaskeun. Zaid panggil, setelah Zaid panggil Bakar ge panggil. Nah eta urusan polisi kadituna lantaran urang make cara-cara urang hese. Madak polisi mah bener bisa jadi bener, salah bisa jadi salah. Dibalikeun deui bener jadi salah, salah jadi eta doang nu kuat nu tah. Bener jadi bener mantep, salah jadi salah mantep, tapi bener jadi salah, salah jadi bener. Iya nu teu mantep nah. Sakola polisi mah urusan kos kitu teh. Nah, dibantulah ku hari ku pengacara ku advokat. Urusanana nyaho henteu, nyaksian henteu, tapi nyan siap. Ta etalah aing nya mah ngabantu eueuh masalah, tapi di jerona aya unsur-unsur bisnis. Dijadikan satu proyek emangnya nama didinya sakola nages proyek nage didinya mantak polisi mah mun ngadenge di lembur aman jeung kondusif nya nama teresepen lantaran teu jalan proyekna
tapi lamun ngadenge aya hal-hal anu perlu diberesan ku polisinya nama geus ketak pesa kumaha neuleuh buah ngora eta polisi eta kos kitu percis dunyeun rumah sakit lamun ngadenge masyarakat sararehat bae nya nama belu bahasa mana teh belu belunya nama lamun ngadenge masyarakat teh sararehat teh sararial jasa aing ngebuangun mahal-mahal masyarakat eueuh asup ka rumah sakit aing teluhan bae kitu ku aing teh carita sompralna jadi memangnya nama proyek da di dinya atuh ngadenge nu muriang teh resepeunnya nama lantaran motifna kuari mah lain endeuh nyehatkeun tapi bisnis tapi ketika nyieun satu bangunan niat lillahi ta'ala jangan waraskeun secara lahiriah hakikat ti Gusti Allah eueuh masalah nyana alhamdulillah beuh masyarakat ieu sararehat nuhun aing teu riweuh cek nyana teh geus bae alhamdulillah nu penting para ke ibadah aing mah geus senang bae nu aya lillahi ta'ala eueuh tah pikiran naon-naon sebabnya ngabangun dage bangunan lagi teu nyokot di bank menang sorangan lillahi ta'ala cenah anu perlu diopnam aya tempatna dideuleu jelemana ieu mah jelema susah mampuna sabaraha tah ieu di dieu ieu mah rada ieu di dieu ieu mah rada luhur ieu mah di dieu cenah teu kabayar ku meuli obat dage geus pokona mah aing mah nu penting calalager bae alhamdulillah pokona aing mah neuleuh sia calalager bae ge cenah mayarna nu ku kotok masalah cenah ku embe masalah teh mah imah sia bae atuh tah mah meret ngaranna henteu ieu mah ayo bae geus pokona mah aing mun penting calalager beuh tah mah ganjaranna gede jasa ngan mana ku hari nu nyieun rumah sakit model kos kitu teh coba mana madak tah dokter nu kos kitu mah tah neuleuh nu sehat teh geus alhamdulillahirabbil alamin geus penting sararehat tapi anu ngabangunna memang yang bisnis mah ngadenge jelema sararehat kabeh teresep bila perlu nyieun nyana racun-racun nyieun nyana mentak dokter teh kuari mah aya makanan-makanan make campuran-campuran kitu obat-obat nah eta teh resepeun sebab engke 1, 2, 3 tahun bakal kena penyakit makanan ini nanti 1, 2, 3 tahun bakal terjangkit penyakit tersebut dokter mentak siap-siap jangan nyieun obat 3 tahun lagi nanti akan banyak penyakit sebab geus diciptakeun tina makanan anak kos kitu kos urang naik mobil di Jakarta asup kadinya teu puguh teu karu ban bitu horeng di ditu geus aya bengkel sararial jasa horeng gitu dan paku ieu eta di Jakarta tah mentok kula kamari keur waktu naon gitu ngaranna nyekel ka kawasan di Jakarta capek ngaleungit-leungitkeun kos kitu tah masyaallah budak sia teh kurun sararial teh nya tuh paku ditendeunan kadinya tuh bengkel geus siap di ditu di hareup pan berloon eta ieu kok mah geus eueuh anu murni ka Jakarta naik mobil kempes ngahaja ditendeunan paku rumah sakit disadiakeun rumah sakit teh makananna geus ditendeunan obat-obat kimia kemudian atuh ayeuna mah kitu polisi kitu kene kasus dibuat sedemikian rupa jadi emang di akhir zaman mah campur-campur kuari teh kos kitu urang teh lamun kitu terpancing ya otomatis tapi kan mau tidak mau urusanana mesti kos kitu dah kudu ngajelaskeun deh wai-waina jeung kudu ngajelaskeun si mudayal mudaleh pelakuna kudu dijelaskeun bahwa nyana melakukan pembunuhan dengan aya barang bukti nyana kudu ngajelaskeun sorangan tah duaan tah tiluan tah atawa rame-rame eta kudu ngajelaskeun jadi kisah teh nuduh pun bahasa urang nama pelaku pembunuhan bapana nu ngaran Khalid adalah Ki Bakar Ki Zaid kudu ngajelaskeun
laporan dengan laporan anu intensif nu otentik laporan anu jelas supaya jelas engkena pelaku lagi bakar barang bukti naya dan lain-lain sebagainya tak kudu ngajelaskan sorangan duaan tiluan jelaskan ku Ki Zaid ngeunaheun ke polisi terus sidang di meja hijau kan enak teu meunang kieu Pak saya lapor ya siapa kamu saya Zaid orang mana Cikupa Pak laporan apa bapak saya nama Khalid Pak dibunuh oleh siapa pokoknya tangkeplah pokoknya tuh bakar dan rekan-rekannya tangkap kok bisa begitu sih pokoknya tangkap dulu dah tangkap pujana ayam meureun 5an Zaid ini bakar dan rekannya sudah ditangkap ini siapa pembunuhnya pokoknya Pak salah satu dari yang 5 cak polisi sial amat siap atuh salah sahiji nu 5 teh nu mana pokoknya salah sahiji 5an eta lah pembunuhna teu bisa kitu tetep kudu dijelaskeun atuh lamun salah sahiji mah meureun bakar enak aja beun sia meureun dadap weuh sembarangan meureun sia waru enak aya lu enak aya oh kampung Melayu berarti ya nu 5an ditanya lamun salah sahijina doang pelaku pembunuhan eta ngaranna teu jelas jadi lamun teh mah Zaid ngajelaskeun qatalahu ahaduhum pembunuh bapak kula teh salah sahijina tinu 5 mau bari henteu dijelaskeun mah bahwa pembunuhan tersebut teh urang lembur eta nah eta teu bisa diterima tetap layak lupuhumul qadi fil asah henteu bisa disumpah ku qadi heulana lantaran encan jelas tetap kudu jelas heula nu rapih teu meunang sambarangan beusi salah gitu mentak kudu nyieun undang-undangna nu rapih beusi cara kajadian antara pengemudi jeung polisi teh Zaid nyana usahana di beca orang Madura bisa orang Madura mapan ngomongna aya sewa tangkap ke polisi balik ada apa Pak enggak lihat rambu-rambu tuh lihat saya lihat Pak rambu-rambu apa itu beca dilarang masuk ke situ kenapa kamu masuk aja di situ gambarnya Pak beca tidak ada sewa ini kan ada sewa aja Pak polisi bingung goblok kamu ye saya apa bapak yang goblok bikin rambu-rambunya yang bener dong tapi di situ kan ada di bawahnya dilarang beca masuk sini itu kan udah kamu bisa baca enggak Pak kamu nggak bisa baca kalau saya bisa baca apa saya jadi polisi Pak saya nggak bisa cuman lihat aja di situ ada beca pakai palang begini gak boleh masuk saya lihat becanya kosong saya ada isinya Pak kata polisi udah langsung atuh blon kabehan Pan eta bisa ada teh orang Madura sial jasa orang Madura mah kos kitu embung elehnya nama tah masarwa jeung dilarang kencing ngising di dinya sarajing eta pantama dilarang kencing di sini oh enggak boleh juga kencing berarti berak mau boleh cek padahal mah pan kencing bae ge nu ringan teu meunang atuh komo ngising itu ge sarua beca kosong bae teu meunang atuh komo aya sewaan dasar orang Madura bloon tetapi polisi eleh bae gara-gara naon teu bisa baca nya enggak bisa baca kamu enggak Pak beneran ya bener kenapa nggak bisa baca kalau saya bisa baca aja saya jadi polisi ntar bapak yang saya tangkap udahlah seluruh ntar sewanya berapa bayarnya 5.000 bagi 2 dong aduh kata polisi Madura kos gitu Tangerang mah itu beda lebih parah malah aduh Gusti Allah wajrili bidawa gosobin berlakulah dakwah jeung modal tentang dakwahan mengenai tentang gosob sarua sapeda Ki Zaid digosob ku Ki Bakar terjadilah dakwah mendakwa tak ieu geus teu meunang sambarangan tentang penuduhan penggosoban atau maling
Sarikotin yang sariko tenang langsung diponis seseorang tanpa dijelaskan di pabrik leungit sepatu sakontainer maling mah biasa kan hiji 2 3 sampai 10 ini mah sakontainer pan pohara tau mah pohara leungit sepatu eta sakontainer ya Allah ya Rabbi sarua aja leungit beusi ge sakontainer ya wih aya nu leungit pakaian sakontainer jadi mau maling teh sakontainer aju di mana eta engke transaksina di tol asal buntut jeung buntut ngadu bae kos kitu tah di tol tah singa eta nah eta kula pagawean baheula kos kitu tah kerja di Jawara tah kos aduh eta badak besi aya kontainer truk aju aya di sisi tah aya 2 kieu teh singa de terus aya polisi dia bangun nduk eta teh kitu polisina bangun nduk nangkep teh biasa nyana kuntang kinting padahal mah eta teh geus sakongko atau polisian make pakaian polisi dan lain sebagainya kos nunduk nangkep bae biasa padahal mah orang bawaannya anak keneh bae kos gitulah lu geus seperti eta nah otomatis kan bos nanya manajer ditanya big boss nanya kok sepatu hilang langsung manajer ke bawah bener coba satpam kamu tahu ada mobil lewat ke sini satpam nggak tahu pak tadi malam nggak tahu enggak kenapa kamu nggak tahu tidur pak si satpam kudu digantung ya manya satpam tidur bos bagai THS aja nah HS teu ngeunahannya na bloon ta satpam lebantak baheula teh aya hebat dek nangkep satpam babari para satpam ya nah kamu telah menjaga perusahaan aku yang dengan baik sekali ya Pak akan saya beri hadiah siapa yang nanti malam mimpi maka akan saya beri hadiah sebesar-besarnya siapa yang bisa mimpi itulah satpam yang baik. Oke Pak, waduh, geus bunga bae nya, masya Allah, atuh penting teh harare satpam. Dia hayang ngimpi, laporan isuk-isuk. Siapa semalam yang mimpi? Saya Pak. Mimpi apa? Mimpi di udag-udag pocong Pak. Ini saya juga mimpi, Nganu saura. Kamu mimpi enggak? Enggak, yang benar. Enggak Pak, saya enggak mimpi. Kenapa kamu enggak mimpi? Enggak tidur. Kenapa kamu nggak tidur? Tugas saya kan jaga Pak masa harus tidur. Nah, berarti satpam yang diberi hadiah yang besar inilah yang tidak mimpi. Yang mimpi berarti blow on semua pecat keluar semua. Sial, cak do dipecat ya. Eta mah pas gitu. Ai pagawean sorangan bae. Ulah menang di bongbroy, nu mantak ku ari kiai loba nu dipecat ge. Kiai mah pagaweanana ngaji sekolah henteu kuliah henteu kudu sadar diri nya namangan sakadar ti majelis ka imah ka masjid ti majelis ka imah ka masjid bejakeun nu haram-haram nu halal-halal tanpa aya muatan-muatan nanaon eta kiai ku ari kiai diajak kampanye ieu dipecat ku Gusti Allah dipecat kiai nu kampanye ku Gusti Allah dipecat. Naon sebabna? Sebab ieu satpam HS. Sarua tah. Pemecatan ai satpam aku bos, ieu langsung ku big boss. Batak ieu kuari pengajian di Ciloko loba kiai pemecatan saudara. Ngan geus daftar deui nya. Geus daftar deh Big Boss, saya daftar lagi udah dipecat, udah sadar saya waktu ikut Golkar. Sekarang saya mau daftar lagi. Iya boleh, cek Big Boss. Boleh daftar lagi. Oh no, hadiah mau wajar aja tuh Big Boss. Udah mohon maaf aja lah. Mobil Avanza doang. Eta. Jadi kiai teh lo bantu dipecat, segala asup Golkar. Segala PDI. Wacana ieu mah PKB sarua.
Petilu mah cenah asas Islam, asal teh podol serok. Eueuh nu beres kabeh ge. Eta keluar tak kiai. Cenah ieu maing mah kiai na ge pantatarina ge sanawiyah aliyah terus kuliah ka ditu ka mana? Ka Jakarta. Ka mana kuliahna sia? Yain baheula kuari naon? Kuari mah diganti. Nah, jadi kulama aya bidang di dinya teh eta. Nu mantap kulama kadinya, ulah jadi kiai atuh sia. Di dinya tuh di urusan politikus, di urusan perpolitikan. Ye kulama jadi kiai ongkoh, jadi politikus ongkoh. Apa naik kiai mah ngagugulung ilmu Allah, ai politik di Indonesia mah ngagugulung ilmu juri. Manya bisa akur antara kakiaian jeung kajurigan. Sia dek gedean kakiaian ka Allah, dek gedean kajurigan. Pilih ku sia. Dipecat sia ku aing. Tah. Teu malikir teh kiai. Da ieulah percis ku satpam molor. Dipecat ku bos teh ge kiai keluar tidak rela dipecat. Mata embungeun masyarakat ngaji di tongtrongan bae ge. Tongtrong datang ke songhek tongtrong. Tambah make sapeker dulur. Majelis geus bagus ya kulan teh gara rajin bolon. Cek masyarakat sia nu bolon. Ngadu jeung masyarakat goblok sia teh kieu tolol. Je teu daekeun ngararaji, ulah oka ngajakan batur, kiai heula. Apaan sabeulem tah? Aduh Gusti Allah. Sakiai aing baliklah cenah ngajina. Terus anu nita ngaji ka dieu. Geus minggu hareup lolos. Tadi itu ngaji jeung bupati ka ditu. Jeung gubernur. Abeh saruang ke di Pondok Bambu ka ditu. Pondok Bambu teh naon? Ya Allah ya reta ieu keur carita pemecatan keluar tina rel mah teh kiai mah tuh sakola teu naon teh geus ngaji ka majelis jeung santri ka masjid atuh geus ka imah aya we nu paeh kadinya diondang nyala teu aya nu deuk hajatan kadinya kitu rasulan nyala kadinya hadiah puji beres geus aya we nu meuli mobil alaga meuli mobil anyarnya waduh kudu disembur heula. Ieu lamun teh disembur cilaka. Sia bisa, atuh ka imah heula atuh. Kudu make kukudang. Kiai ge sarua nipu mah nipu bae sarua. Ngan teu kanyahoan kiai mah nipuna. Urusanna gaib pantah mah. Pintu aya nun teu nipu mah kiai maliku kurang mali kendaraan anyar aja yang berkah we oh atuh geus bere cai ku urang banjur geus ka mobil tak kakula siap banjur supaya tarariis tuh ya iya wa ayu aidal budda ale geus palau kala watalahu ahadum pembunuh khalid salah satu dari 10, salah satu dari 20, salah satu dari 5 teu bisa dideng kita mah tetap kudu diteliti heula lamun memang Khalid ieu memang terjadi dibunuh mengarah kaki bakar dan rekan-rekan supaya ngaku heula teu beunang salah sahiji 10 salah sahiji urang lembur eta teu bisa kitu jeung kodi polisi panghulu atau jaksa layak lufuhumul qadi teu bisa nyana langsung nyumpah bil asahi. Berjalanlah antara mudai jeung mudaleh tentang pengakuan gosok, pengakuan maling, perusakan dan lain sebagainya sarua teu meunang langsung kitu teu meunang kitu menuju tanpa aya tanda-tanda keabsahanan. Jadi urang langsung nyaga teu bisa. Nyangka mah boleh-boleh bae. Panggil heula langsung jelaskeun, langsung integrasi. Sonajan sekali, 2 kali, 3 kali aya tanda-tanda kebenaran nama bahwanyana sebagai pembunuh atau bahwanyana sebagai perusak
atau tetep bisa kita kakarat 2 kekarat 3 kaopat wa inna matusma'u wallahu a'lam